Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping, wilujeng patepang deui dina channelna Bintang Carita. Mudah-mudahan sadayana masih dipaparinan kesehatan, sehat lahir sareng sehat batin. Atuh simkuring Mang Adul baris ngalajengkeun nyaeta dongeng anu kakantun atanapi dongeng anu kasimpen dina dinten kamari, anu mudah-mudahan dongeng ieu teh sing janten panghibur kasadayana anu nuju istirahat, anu nuju barang damelana sareng sajabi-sajabina. Atun teu hilap simkuring haturkeun nuhun kasadayana anu parantos ngadukung kana channel Bintang Carita. Mudah-mudahan sadayana sing dipaparinan milik atanapi rezeki anu barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Au teu hilap ngaturkeun nuhun kanu parantos masihan ieu carita atanapi lalakon nyaeta kersana Teh Komalasari. Mudah-mudahan anjeunna oge sing dipasihan kasehatan, sehat lahirna sareng sehat batinna. Pamirsa, supados teu nyangkolong kana waktos sumangga urang lajengkeun deui nyaeta dongeng anu judulna Duriat. Pamirsa, parantos duwi kamana kamari teh nya obrolan jalil atanapi obrolan indung bapana asih, mangga urang lajengkeun deui. Harita jam dingding di imahna jalil geus nunjukkeun jam 4 subuh. Ciri wancina peuting geus rek kaganti ku beurang. Ti kajauhan hayam geus mimiti kongkorongok. Sora-sora manuk geus mimiti reang di sarada. Kacaturkeun jalil anu harita balik ti masjid nyaeta tos ngalaksanakeun salat subuh. Harita jalil teh ulah ilik nyaeta dina tamanna asih. Manihanana ningali deui sapasang kukupu anu eukeur ocon. Manihana gerentes dina hate. Lamun kuring jadi kukupu kacida bagjana. Bahasa ngagerentes jalil. Henteu lila jalil tuluy mulang ka imahna. Ceritana geus jam 6. Manehanana biasa kana parabeun nyaeta boga domba atawa ingon-ingon anu kumanehanana geus diurus sababaraha tahun ka tukang. Gancangna carita domba, hayam, sagala kumanehan geus diparab. Nya manehanana balik deui ka imah.
anu maksud arek persiapan jang ngarit sanggeus nepi ka ieu mah manehna biasa sasarap anu harita indungna nanya deui ka Jalil teh. Cek bahasa indungna, Lil, emak teh rek nyusulan bahasa anu kamari anu ka anjeun di bejakeun. Sakitu mana Jalil nanya atawa nyarita ka Jalil. Oh mak, bahasa nu kamari nya kaharti ku kuring ge mak. Nya mudah-mudahan we abdi teh sing kenging sapertos anu dipikahoyong ku abdi sareng emak. Sanajan emak can nyebutkeun bahasa eta, mudah-mudahan kenging anu saluyu sareng kahayang abdi jeung kahayang emak. Kur sakitu Jalil teh nyaritana bari manehanana biasa nyiapkeun peralatan nyaeta carangka jeung arit pikeun ngarit ka sisi gunung anu aya di lembur Cigelis eta. Gancangna carita Jalil geus indit nyaeta kana tempat pangaritan. Tapi manehanana anteng nyaeta mikiran bahasa anu ku indungna dikedalkeun tadi teh. Tapi ngagarentes dina hatena Jalil teh. Nah tuh kuring teh kudu kumaha? Kuring teh kudu kumaha ngamimitianana? Kusabab malah bisa dibohongan. Kuring teh boga rasa kanyi asih. Tah geuningan pemirsa ayeuna mah kerentas hate Jalil teh geus mimiti kebuka yen manehanana boga rasa atau boga katresna ka asih. Tapi manehana bingung pikeun ngamimitianana. Mangga urang lajengkeun deui. Sanggeus anteng bari ngalamun nya manehanana teh atawa Jalil teh nuluykeun pagaweanana nyaeta ngarit. Caritana carangka geus pinuh. Waktu geus beurang geus nunjukkeun jam 10:30. Nya Jalil ge buru-buru mulang. Nyaeta nu maksud rek nyimpen carangka anu geus pinuh ku jukut teh. Teu kahaja di jalan Jalil teh papanggih jeung asih. Malah mah asih nu pangeulana nanya. Kang, tas pinuh jukutna bahasa asih. Jalil oge nemal.
Alhamdulillah parantos pinuh nya ayeuna abdi bade mulang kursa kitu bahasa Jalil teh. Anu tadi nama atau poe ka tukang-tukang nama lamun papanggih jeung Asih teh sok ngageter sok ngageder jejantung teh. Gancangna carita Jalil geus nepi deui ka imah, geus nepi deui kana tempat nyaeta kandang domba atau kandang eme anu manehanana. Cek Jalil harita nya anu ngaran Asih teh sumiah kacida paingan cek batur nu nyararita ngan sakitu bahasa Jalil teh nya manehanana bebersih ka imah bari nungguan waktu adan lohor. Anu maksudna manehna mun geus lohor boga pamaksudan nyaeta arek nepungan ka Asih. Dina carita nu katukang nyaeta Jalil teh arek butuh hiji kembang keur ngahias imah manehanana. Tagancang carita geus beres manehanana bebersih tuluy salat lohor manehanana gancang geura nyaeta kana tujuan utama. Anu maksudna manehanana arek ngahilian kembang keur ngahias hareupeun imahna. Jadi tokoh Jalil di dieu teh manehna teh geus mimiti kasmaran ku ngaran Asih pemirsa. Mangga urang lajengkeun deui. Kancangna carita Jalil indit ka taman Nyi Asih anu maksud arek ngagentian atawa arek ngahilian kembang keur ngahias imahna. Anu kebenaran Asih harita masih aya keneh di taman. Caritana uluk salam Jalil teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitu jawabna Asih anu kadatangan ku Jalil. Aya naon Kang mani rareuwas? Asih nanya nyaeta nanyakeun ek aya naon mani rareuwas. Henteu nya Asih, kuring teh aya keperluan ka dieu teh nyaeta bade ngagentosan hiji kembang keur ngahias dina hareupeun imah kuring, cek bahasa Jalil. Oh mangga bade nu mana akang? Asih oge nemal. Kancangna carita Jalil geus milih hiji kembang anu arek dipelaknya tadi hareupeun imahna. Tah nu eta we kembang mawar nyi kusabab si emak resepkeun pisan kana kembang mawar eta teh. Itu Jalil boga alasan nyaeta indungna resepkeun kana kembang mawar eta. Oh mangga sok atuh kantun candak
nya gancangna carita ku jahil si kembang mawar eta teh dibawa ke lemburna anu maksud rek dipelak di hareupeun imahna. Bari si kembang eta teh digantian ku duit anu saharga dina waktu zaman harita. Tah gitu pemirsa, sakedik carios antawis jalil sareng Nyi Asih anu ayeuna jalil teh geus mimiti boga rasa, geus mimiti rek boga tresna nyaeta ka Nyi Asih. Kanggo salajengna penten dina bagian ka opatna mudah-mudahan simkuring masih tiasa ngalajengkeun. Sakitu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.